Setiap pasangan adalah magnet. Dia akan terus tarik pasangannya ke arahnya. Siapa yang bertahan dan siapa yang kalah? Ayah hiji nyi santri getol pisan ieu budak teh. Getol ngajina, getol ngapalkeunana, getol duha, getol tahajud, getol maca Quran, getol sagala rupana. Sabalikna ayah hiji santri lalaki imul, tukang sare, tukang ngaheurian batur, boro-boro kudu ngapalkeun harianeun mutolaah mudzakarah mah, duha tahajud oge lah, jara rauh ka masjid oge pangremenna manehanana teh dijilid ku pengurus. Jodoh pati bagja cilaka geus diatur ku Allah, geus aya titis tulis ti ajalina. Bruk we ieu dua santri teh kawin mukim di hiji tempat anu jauh ti imahna duanana. Poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan, nepi ka taun-taunna. Eta budak duanana ngajalankeun kahirupanana sesuai jeung kondisi manehanana keur jadi santri. Pamajikanana biasa ngajak jeung nitah ka salakina kana kahadean, ngajak duha, ngajak tahajud, ngajak ngaji Quran, ngajak ngaji ka itu ka dieu. Tapi eta salakina estu mugen cicing teu hayang usik malik acan. Cek paribasana. Bahkan remen ngalawan jeung nyentak ieu salakina teh kasih neng anu bageur teh nu daekan. Sabenerna nama dina hate salakinana teh aya hayang nurutan kana lampah hade nu jadi pamajikanana. Nempo pamajikan eureun tina pagawean rek salat duha hayang nurutan. Nempo pamajikan kulutrak hudang ti peuting indit kacai bar ngamparkeun sajadah hayang kami ogenan nurutan. Tapi teuing kunaon eta salakinana teh muntangul teu hayang prakna. Nya kitu deui eta pamajikanana teh naon gawe hadena keur di pasantren prak dilakonan di imahna. Karep teuing cek hatena salaki rek kitu rek kieu, pokona kuring mah diajarkeun baheula ku guru kieu di pasantren teh. Kieu carana hirup teh. Ngalincak kana rumah tangga 20 tahun gancang caritana. Ujug-ujug pamajikanana nempo salakina nyokot sendal pas jam 8 beurang indit kacai. Eta si pamajikanana teu pati merhatikeun kana kalakuan nu jadi salakina. Cek hatena wajar we meureun rek mandi hareudang. Tapi kaluar ti jamban bet di sendal bari asup ka pangkeng bar ngamparkeun sajadah, terus di baju, terus di sarung make kopiah. Allahu Akbar. Ternyata eta salakinana teh rek salat duha. Atuh bungah amarwata suta pamajikanana teh nempo salakina salat duha. Satamatna salat duha eta salakina teh pamajikana teu naladung ieuh, keun we diantep. Ngongsor tahrim di masjid jam 3:30 bet kolotrak hudang katempo ku pamajikanana teh. Ari pamajikanana mah da geus hudang ti tata diogenan. Tapi ari wanci janari mah didagoan ku pamajikanana teh. Cik kira-kira nak rek hudang ti peuting atau moal data di beurang geuning bet salat duha. Alhamdulillah gerentes hatena eta awewe. Mang tahun-tahun abdi nyontoan ya Allah. Mang ratus-ratus poe abdi ngajak ka salaki ya Allah. Geus beak dengkak ngajak jeung nyontoan kanu jadi salaki. Bet ayeuna daekeun nuturkeun kana jalan anu hade. Masya Allah. Tah eta contona kunaon hiji pasangan suami istri disebut magnet. Sabab memang pada degeng duanana. Teu gampang ngarobah kana karakter nu jadi salaki atau nu jadi pamajikan teh. Hirup babarengan jeung kulawargana teh geus dijieun karakterna saperti kitu. Kari-kari prok jeung hiji awewe atawa jeung hiji lalaki anu kakara sapoe 2 poe, sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun. Ayeuna kudu bisa ngarobah kana karakter nu geus maneh. Ari keur bobogohan mah karakter goreng hiji jelema teh bisa disumputkeun. Kitulin urang oge, tapi dalila-lila mah bakal katohyan karakter aslina teh. Kunaon kutan atuh ulah maksa. Cenah ari ngajak mah jeung elingan bet pantes we ngaranna ge salaki jeung pamajikan.
ngan ari kudu mamaksa mah nepikeun kapasea durder nepi ka papisah. Duh, lain solusi Mas Bro. Contohan wae ku jalan istiqomah ngalaksanakeun amal ibadah urang anu hade. Doa ka pangeran tong petot-petot nu ngabogaan diri urang jeung nu ngabogaan diri manehna. Da ari geus dina waktunana mah lamani a lima aqtoita wala mu'tiya lima manaqta wala roda lima qodoita wala yang fa'u dzal jadi mingkal jad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pake we Allahumma dimimitina. Jadi doa anu ulah petot-petot dibacakeun beurang jeung peuting harianeun lamun kudu dibacakeun keur sepi jempling batur keur sare nyegrek urang doa Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qodoita wala yang fa'u dzal jaddi mingkal jad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku pasrahkan sepenuhnya diriku kepadamu yang menguasai. Geuning sok aya dina sosmed lain nu kitu. Tah ulah eleh sok pasrahkeun diri urang, pasrahkeun diri salaki urang, sapamajikan urang ka zat anu ngagaduhan diri jeung pasangan urang. Nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu manawi anu kapihatun, mudah-mudahan aya manfaatna. Permios.